Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak latar atanapi kasang tukang sejarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa ieu carios teh ditulis ku Paaan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang caturkeun heula hiji tempat nu katelahna Lebak Cawene. Hiji pilemburan demit pangeusina awewe kabeh tugasna ngajaga harta Sunda, taneuna tina emas, batuna tina emas, gunungna gunung emas, wariskeuneun ka Sunda rapekan anu bersih hatena. Tapi engke ka Lebak Cawene baris kasabah henteu dihajak ku aki-aki ngorakene jeung ku budak angon anu janggotan. Tah eta nu duaan teh ngan baris nyaraho dina rupa jeung lebah dina ngaran Lebak Cawene. Tapi engke jaga Lebak Cawene, di Lebak Cawene laju eueuh nu nyaho deui lantaran budak angon mawarusiah ka jero kubur. Tapi dina tutunggulna baris ngelak bae gagak nitah ngoreh deui koreheun dina kalangkang Paku Jajar Kipahare. Lantaran dina kalakai hanjuang siang ku budak angon kungsi kabaca wayah bentang baris nuduhkeun pijodoeun Nyi Putri Gandrung Arum. Lebak Cawene hiji patempatan nu kasaput ku mistik kasugri. Tempat naon ieu teh hiji patempatan anu eueuh di alam nyata, tapi di zaman ka zaman teu boleh jadi kapanasaran jalma loba. Disebutkeun dina hiji waktu tahun 1850 aya sabobohan jalma anu panasaran hayang ngajenjang ka lembur demit nu kasohor ngaranna Lebak Cawene. Nya ieu cenah nu disebut pilemburan gaib teh teu bisa kasabah ku sambarangan jalma kajaba ku kabeneran kawenehan. Cek beja anu dibejakeun deui di eta lembur teh pangeusina Cawene kabeh nu jadi pupuhuna para putri karajaan ti zaman ka zaman. Ari padumukna kabehanana parawan jekekan. Lamun anu sok ngabuis perkara sawarga nyamureun ieu nu disebut sawarga teh. Tapi da lain sawarga deui ieu mah sabab da ayana oge di dunya lain di akhirat. Jeung jalma anu masih keneh hirup bisa pulang anting ka dinya sok asal jalma pinilih. Ari nu sakadar hayang nyaho mah nya saukur detembongan bari jeung gede mamalana. Nya saperti nu kaalaman ku sawatara jalma dina taun 1850-an teh. Eta sabubuhan jalma kabeh lalaki salian ti hayang ngabuktikeun naha bener pangeusina Cawene kabeh. Oge panasaran hayang nyaho naha bener di eta pilemburan teh loba harta kayaning emas jeung inten. Tapi di mana cenah lebah-lebahna lembur Lebak Cawene teh?
aya nu mastikeun ku di lelebah yen Lebak Cawene teh ayana di wewengkon Banten. Aya oge nu ngalelebah yen Lebak Cawene teh peranahna di wewengkon Sukabumi. Aya deui anu nyebutkeun Lebak Cawene teh peranahna aya di wewengkon antara Gunung Salak jeung Gunung Halimun. Antara dua gunung anu badag ieu loba pasir-pasir ting harintul anu jembet ku pileuweungan pasir atawa gunung. Pasir atawa gunung leutik antara Gunung Salak jeung Halimun teh jumlahna loba. Boa belasan, boa puluhan. Kabeh ngabogaan lebak, tah Lebak Cawene teh ayana di antara puluhan pasir teh. Ngan teuing nu mana. Nya sakurang-kurangna kitu ceuk sakaol. Sabab da loba kaol sejen anu nyebutkeun yen perenahna Lebak Cawene mah lain di dunya. Lain di dinya maksad teh. Malah teu kurang menyebutkeun yen Lebak Cawene teh lain hartina anu sabenerna tapi sakadar palasipah kahirupan. Nya ieu mah urang ngadadarkeun salah sahiji versi we anu boa acan tangtu kitu kanyataanana. Eta jalma kabeh dewengku ku para lalaki memang dina taun harita manghaja ngayakeun lalampahan. Teu disebutkeun sabaraha lila maranehna nyanyabaan ngan dina hiji waktu mah maranehna baralik deui bari dina kayaan anu pikaaneheun. Kumahan teu rek kitu da basa balik ka lembur teh teu bisa ditanya sabab ngadadak baroga panyakit pireu jeung torek. Jigana maranehna teh geus tepi ka anu diteanganana, nya bisa ngabuktikeun ngan ku urang Lebak Cawene dipahing ulah diuar air ka balarea, nya pamustunganana ditorekeun dipireukeun. Tapi nah nya Lebak Cawene teh aya di kieuna. Nya teuing atuh ngan ieu we Bandungan ceuk salah sahiji versi dongeng. Sabada dayeuh pakuan digempur ku Banten, Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana Lunta katut kula wedetna ngan di tengah jalan Marisa. Prabu Seda muru ka Tegal Buleud nyepurna Masari mah muru Palabuhan Ratu jeung Nyi Gandrung Arum anu jadi lanceukna. Nya anu ayeuna katelahna Lebak Cawene teh. Ceuk ieu versi mah Nyi Gandrung Arum lempang turun unggah gunung di baturan ku parawan Jekekan Tujuhan. Ari nyai hendeuk muru ka tebeh mana? Ceuk Prabu Seda. Anu katampi dina ilapat mah jisim abdi teh kedah muru hiji lebak anu dicirian ku kuwung-kuwung nutup 7. Kedah direncangan ku 7 cawene. Sanggeus rombongan anjog ka Gunung Bengbreng wewengkon Kalapanunggal Sukabumi. Nyi Gandrung Arum mah misakeun maneh sabab eudeuh muru ka tempat nu geus disebutkeun ciri-cirina. Dina carita dadap Malang si Cici Mandiri aya tokoh sinatria nu katelahna rakean Kalang Sunda. Ku raja dititah ngawal nyipurna Masari jeung salakina Raden Kumbang Bagus Setra. Basa Raden Kumbang Bagus Setra palastra kujayaan teh nyipurna Masari laju dikawal ku rakean Kalang Sunda, tapi ka sisi basisir kidul anu ayeuna katelahna Palabuhan Ratu. Sanggeus merenahkeun nyipurna Masari rakean Kalang Sunda ninggalkeun eta tempat. Tapikeun ka kalawan henteu dihaja patepung jeung Nyi Gandrung Arum anu keur neangan wewengkon sakumaha ceuk ilapat. Nya hayu atuh jisim kaula. Ku jisim kaula urang jajab. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nyi Gandrung Arum di baturan ku rakean Kalang Sunda apruk-aprukan ngaliwatan sababaraha gunung sababaraha pasir. Ceuk dina lalakon pantun ku kasaktian nu dipiboga ku rakean Kalang Sunda. Lalampahan teh teu karasa cenah ceuk rasaan Nyi Gandrung Arum mah lempang teh acan manggih peuting, tapi naha sababaraha gunung geus welasan pasir geus kaliwat. Padahal da eces henteu tumpak nanaon. Sagala estu dipilampah ku lempang tepikeun ka dina hiji waktu mah manggihan curug anu luhur. Caina nutugana leuwih tur di sisi kencak katuhu cai anu nyurug teh aya kuwung-kuwung. Kaayaan geus sareupna pepadut kandel mimiti minuhan alam, kaayaan ge mungguh tiris. Hayu, urang bilari tempat jeung reureuh atuh nyai. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nyamanggi hiji sedong guha.
Nyi Gandrung Arum dituturkeun ku parawan jakekan tujuhan milu asup ka jero guha anu gudawang rubak. Deuh, aya ku asri ieu patempatan. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nu ngadengekeun munggu heran maknya cenah jero guha make asri. Nganda ari rakean Kalang Sunda mah di jero guha teh caang padang larawangan. Ieu teh kusabab dina tetenjoan nama sakabeh batu guha teh dijieun tina emas. Aya cai anu nyuruh kana batu tapi batu nating borelak lantaran mangrupa emas. Itu geura tingali Nyai. Saalana sagalana tina emas. Ceuk rakean Kalang Sunda. Ngadadak bruh bre sakunu diomongkeun ku rakean Kalang Sunda teh nya ting borelak alatan kabeh ge emas. Batu permata oge ting borelak. Isukna isuk-isuk keneh rakean Kalang Sunda geus gogorowokan nitah para cawene anu keur tinggal loler dina amparan lukut kandel teh harudang. Aya naon rakean? Ceuk Nyi Gandrung Arum gigisik. Atuh manggawe geura tinggal ku salira. Tembal rakean Kalang Sunda. Cawene dalapan laju kala luar anu rutret ka sakuruling bungking tetela patempatan teh kabeh ge disangling ku emas inten permata. Dihandap bacacar karikil jeung keusik karikil tina emas keusik ge tina emas. Nu matake parawan ulah kaberangan hudang teh. Jadi we kapihilaan ku batur dina kanyaho. Ceuk rakean Kalang Sunda. Hampura rakean. Ting kunaon kaula teh meuni asa capek jeung asa tunduh. Ceuk Nyi Gandrung Arum. Rakean Kalang Sunda mah ukur mesem pasti cenah hari carapeun mah sabab geus saminggu campleng ku manehna di babawa lempang asruk-asrukan turun unggah gunung. Ngan ku kasaktian rakean anu lempang teh rarasaan mah ukur sapoe ge teu parat pika peuting. Lalampahan laju diteruskeun ngan bae ayeuna mah saukur nu diliwatan teh matak pika heraneun. Sabab sagala tetenjoan sasat murub biar ngaluarkeun cahaya. Kumahan terek itu sabab sagala nu katenjo ukur emas jeung emas. Lamun ngentasan walungan caina ting borelak sabab batu di dasar walungan teh dijieunna tina emas. Batu koral anu mayak oge dijieunna tina emas, keusik oge keusik emas geus puguhing gunung mah tina emas. Ieu teh emas bogana saha rakean? Nyi Gandrung Arum tumanya. Har ari Nyai. Apana dieu teh wilayah Pajajaran? Nyatu sagemblengna tangtu oge bogana Pajajaran. Walon rakean Kalang Sunda. Moal dicarokot ku jalma jahat rakean. Moal bisaeun. Tong boroneun jalma jahat sanajan jalma bener oge are lain hakna mah. Moal bisa mawa harta anu ngaleuya di dieu. Ngan hiji waktu tangtu bakal dibagikeun. Tapi ukur dibikeun ka manusia Sunda anu hate-hatena jujur, anu teu basilat jeung anu teu hawek ngeukeweuk harta jeung kapentingan pribadi. Engke geus cunduk kana waktuna mah bakal dikaluarkeun. Ngan satungtung manusia Sunda acan apal di kasundaan, can apal nu kumaha palanggeran Sunda. Sok komo ngahaja ninggalkeun palanggeran Sunda. Nya moal dibikeun. Sanajan bakal kadeuleu rakyat Sunda barongkeakan kurang nyatu jeung loba kasangsara di dunya ge. Ieu harta moal kaluar. Ceuk rakean Kalang Sunda. Tah da ayeuna mah Nyai geus anjog kalemah kadeudeung nu cita-cita. Sok we ayeuna mah sing betah ngombar ngababakan di dieu. Kula mah bakal indit deui. Rek indit ka mana? Nya baris nyusul Gusti Prabu anu murungidul ngetan. Tembal rakean Kalang Sunda. Ulah salempang. Nyai katut cawene anu tujuh bakal moal aya nu ganggu. Sabab ieu lebak ku kaula bakal dipageran tepikeun ka moal kasaba ku batur. Dalah montong batur. Sanajan kaula ge sabada mageran mah mun ngahaja balik deui ka dieu moal manggihan di mana lebah-lebahna. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nyawe harita keneh rakean Kalang Sunda teh indit tinggalkeun para putri anu tujuh kadalapan Nyi Gandrung Arum. Maranehna sanajan lubak libu ku harta baya tapi ari dahareun mah kudu nguyang sorangan. Hayang dahar sangu kudu molah huma, hayang daharna naon ge kudu melak sorangan atawa nya ngulayaban leuweung.
Lamun hayang daging menceknya kudu moro sorangan deui. Kabeh dipigawe ku pangawak awewe ka asup hayang ganti bajunya kudu ngagintir benang sorangan, terus ninun kain, terus ngaput jarum kaputna nu katelah sareset teh dijieuna tina tulang mencek. Lebak cawene nu pangeusina awewe kabeh jigana aya dina dimensi sejen anu teu katalian ku ruang jeung waktu kasugri. Jiga ukur mimengguan cicing di dinya teh padahal mah geus bubulanan. Jiga kakara bubulanan cicing di dinya teh padahal mah cek hitungan di dunya mah geus puluhan tahun, malah boa ratusan tahun. Tapi ari jiri mah angger jiga budak parawan jekekan anu umurna paling antara 15 luhurna 24 tahun. Jeung gareulis maranis deui. Teu geus sabarah lilana caricing di lebak cawene. Hiji waktu antara sadar jeung ngimpi nyegandrung arum kadatangan ku hiji jirim. Saha eta? Nyegandrung arum nelak-nelak sabab keayaan mungguh remeng-remeng. Ieu Purnama Sari adik teteh pituin. Geuning si adik, kumaha bisa ujug-ujug aya di dieu? Nyegandrung arum kaget. Teh kudu dimasalahkeun teteh. Nganu penting abdi datang ka dieu teh eudeuh ngabejaan. Ngabejaan perkara naon? Perkara harta nu ngaleya di dieu. Geus dibejaan ku si rakean kalang Sunda, yen ieu harta teh sagembleng nahak pajajaran. Tembal Nyigandrung arum. Nya bener. Ngan adi ka dieu rek ngabejaan yen sakabeh harta dijaga ku para putri di zaman ka zaman kalawan nampa bagian tugasna masing-masing. Oh gitu? Saha bae eta teh? Ulah kaget. Nya ieu ku adi diberendelkeun. Saha bae maranehna jeung naon bae tugasna? Tembal Nyi Purnama Sari bari nataan saha-saha bae putri nu dimaksud kalawan naon tugasna. Ibu Dayang Sumbi nampi tanggal waler ngejagi saripaning anggoan raja. Maksudna Dayang Sumbi teh piangna Sangkuriang. Nyigandrung arum kaget tapi dinyakeun ku Nyi Purnama Sari. Ibu Purbasari mah tanggal waler ngejagi Gunung Emas. Maksudna Purbasari anu wangi, Purbasari ayu wangi gerehana Guru Mindalut Tungkas Harung. Nyigandrung arum kaget tapi dinyakeun ku Nyi Purnama Sari. Ibu Naganingrum ngajaga makuta lambang kakawasaan raja. Maksudna Ibu Naganingrum Ibu Ciung Wanara. Nyigandrung arum kaget tapi dinyakeun deui ku Nyi Purnama Sari. Nyi Ratu Galuh alias Putri Diah Pitaloka tugasna ngajagi Gunung Sumber Inten. Nyigandrung arum melohok. Gudang Mutiara dijaga ku Ibu Nyimas Subang Larang. Nyigandrung arum tetap melohok sabab anu cikeneh ditataan teh para putri anu hirupna jauh beh ditusa ditueun pajajaran. Ibu Nyimas Rengganis mah tugasna ngajaga cai kalahat bumi. Naon ta teh? Nya mencek manusia zaman kahareup mah minyak bumi. Gunung anu pinuh ku berlian dijagina ku Putri Kandita. Ari Gunung Permata eta dijaga ku abdi teteh, ceuk Nyi Purnama Sari. Nyigandrung arum ngahulang sapajodogan memang anu cikenah diomongkeun ku adina teh mungguh aheng. Pakaya pajajaran pakaya Sunda teh telah dijaga kalawan kekep. Hartina sanajan harta baya Sunda ngaleuya tapi da dijaga. Moal bisa dicokot ku sambarangan jalma. Mangkaning ceuk Nyi Purnama Sari mah pakaya Sunda aya di mamana lain ukur di lebak cawene. Tugas putri nu cikeneh ditataan ge sabenerna mah ngajaga harta sanusantara. Di dieu mah ukur sabagean teteh, ceuk Nyi Purnama Sari. Ceuk Nyi Purnama Sari deui eta pakaya Sunda teh memang kudu dijaga ulah ragrag jalma anu lain hakna, komo dipake awunta. Ieu harta Sunda bisa ngajambungakeun dunya satung kebing langit. Tapi oge bakal nyelakakeun dunya satung kebing langit. Ceuk Nyi Purnama Sari deui.
Cek Nyi Purnamasari putri anu jolna ti saban zaman teh memang tugasna berat, sabab kudu ngajaga kajamugaan dunya. Kitu sababna abdi ngahaja datang ka dieu pikeun nugaskeun Aceh khusus ngajaga harta di Lebak Cawene. Sing saha jalma nu asup ka dieu bari lain hakna, saumpama mireung harta balik nasina dipirekeun, sing ditorekeun tepikeun karusia harta tetep kajaga. Ceuk Nyi Purnamasari. Tur ari geus nyarita kitu malas Nyi Purnamasari teh nilas Nyi Gandrung Arumorejat reuwas. Nah cik aneh teh ngimpi atawa nyata, cenah dina jero hatena. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya tangtu bae lalakon Lebak Cawene nu ieu teh teu ngawakilan hiji bebeneran sajarah. Bawa teh dongeng-dongeng acan sokomo deui apanan lalakon Lebak Cawene mah loba pisan versina. Itu ieu ge baruga pamanggih sewang-sewangan ngan lamun mah ieu dongeng dikahareupkeun nya itung-itung jeung pangeuyeup-ngeuyeup dokumentasi lalakon we ieu mah. Syukur-syukur dipake babandingan jeung versi-versi sejenna. Ayeuna urang teraskeun deui ka sugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya. Sanggeus misah ti anak-anakna nyaeta Nyi Gandrung Arum jeung Nyi Purnamasari anu milih muru ka tempat sejen. Rombongan Prabu Sedaraga Mulya Suralya Kancana mah cepet ngidul semungetan tepikeun ka pamustungan nama Anjog ka basisir Tegal Buleud. Bisa jadi nu disebut Wangsit Siliwangi teh diantarana nya ucapan-ucapan nu kaluar ti Prabu Seda. Ceuk panitena anu ieu nulis carita Wangsit Siliwangi teh mangrupa runtuyan omongan ti sababaraha raja Pajajaran dina waktu anu beda. Ngan ku anu nyusuna dihijikeun saolah-olah kaluar tina hiji jalma. Jiga ucapan nu kaluar ti Prabu Seda mah babagian kalimah anu ieu teh anu ditepikeun sawaktu di Tegal Buleud ka Sugri. Darengekeun nu deuk tetep milu kang aing. Kira misah ka belah kidul anu hayang balik deui. Kadayeuh anu ditinggalkeun. Kira misah ka belah kaler anu deuk kumawula kanu kerjaya. Kira misah ka belah wetan anu moal milu kasasaha. Gera misah ka belah kulon. Darengekeun dia anu belah wetan, kajayaan milu jeung dia. Nya turunan dia anu ungkena bakal marentah kadulur jeung kabatur. Tapi masih nyaraho arinyana bakal kamalinaan. Engke aya babalesna. Jig gerana rindak. Meureun kitu ge ka Sugri yen ye ucapan teh dikaluarkeun ku Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana. Sawaktu parahu anu can rengse dijieun kalentab pasang guntur laut tepikeun ka ancur lebur Karibangkara. Kapan satadina mah Prabu Seda milih muru ka Pulau Pandita kiduleun Tegal Buleud anu ayeuna katelahna Pulau Christmas anu dikawasa ke Australia. Cek versi Sunda eta pulo teh bogana Pajajaran ka Sugri. Kawas anu geus disebutkeun dina jilid samemehna yen Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana teh laju ngidul teh kusabab aya amanah ti aki buyut ingkang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Cek versi sajarah resmi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh pupus tur layona dikurabkeun di Pasir Badigul, Rancamaya, Bogor. Dina ieu versi carita Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana diparentahkeun ku Sri Baduga Maharaja pikeun milih 3 tempat. Kahiji naha Pananjung pikeun nepungan Ibu Ratu saluhureun ratu. Kadua naha Balayar muru Pulau Pandita peuntaseun Tegal Buleud anu kiwari katelahna Pulau Christmas. Atau anu katilu titah milih muru ka Sanghyang Sirah di ujung kulon. Jigana Prabu Seda milih Balayar ke Pulau Christmas, hanjakal parahu anu can rengse dijieun teh kaburuk kalentab ku guntur laut. Nya sabada ngaluarkeun wangsit inyana mah laju neruskeun lalampahan edek muru ka Sanghyang Sirah. Ngan teuing kumaha ngendakna mah di Pulau Sari
atau bisa jadi Prabu Seda kungsi tepi ka Sanghyang Sira. Sabab urang dinya oge nyebutkeun yen Prabu Siliwangi kungsi ngalang-lang eta tempat ngan saterusna indit deui tur tumetep di Pulau Sari Menes Banten. Palebah dieu ilalakon teh geus mengpar tina babon carita nu keur dipercaya ku umum. Nyaita samemeh Bang Blas Muruka kaduh hejo teh di mumunggang Gunung Pulau Sari Menes, Prabu Seda nyimpang heula ka hiji pilemburan suni mumunggang Gunung Halimun. Inyana eudeuh nyamper akina nu katelahna Surawisesa Jaya Perkosa, Surawisesa Raja Pajajaran kadua tea. Nya nu matak ieu versi carita dianggap mengpar teh sabab apanan dina babon anu keur meumeujeunna dipercaya ku umum. Prabu Surawisesa teh sabada turun tahta nyaeta tahun 1535 wafat tur dikurebkeun ge di Padaren wewengkon Kabupaten Bandung. Tapi cek ieu carita mah henteu maot ngan ku sabab frustasi henteu bisa bumela ka nagara inyana milih ingkar ti karaton ngalalana nyaho ka mendi. Mulai nu nanyakeun bejakeun we aing mah geus kojor carekna. Nya jigana ari Prabu Sedaraga Mulya Surakancana mah apaleun yen Surawisesa teh teu maot tapi milih ngabuang maneh tur dipahing ulah aya nu nyahoeun yen dirina masih keneh hirup. Ceuk ieu versi carita Surawisesa milih bubuara di tempat suni anu ayana di mumunggang Gunung Halimun. Di ieu tempat teh masing umur geus kolot ge tetap nyuprih ilmu kanuragan. Jadi sabaraha umur Surawisesa sabada diteangku Prabu Seda teh lamun basa turun tahta umurna 50 tahun nyaeta tahun 1535. Terus diteangku Prabu Seda dina tahun 1578 meureun umurna teh harita kira-kira 83 tahunan. Deuk naon usul-usul aing ka dieu? Ceuk Surawisesa. Darada Prabu Seda teh nerangkeun soal kasedih kingkina mireungeuh nagara geus teu puguh rupa. Sanes bade uar pangajak ka salira sangkan bajoal ngadegeun deui nagara. Namun jisim kaula tetep butuh pangaping ti anu jadi kolot. Onggoh berat nyuhun, berat nyanggung, berat nyubadananana dina mancen tugas. Tembal Prabu Seda. Ari sia katindihan tugas naon? Darada Prabu Seda teh nerangkeun yen sanajan nagarana geus burak tapi ari ciri-ciri nama ulah leungit. Jisim abdi nuju ngawal makuta binu kasih Sang Hyang Pake. Palias ulah ka pendaku anu sanes hakna. Ceuk Prabu Seda. Makuta binu kasih ulah dugi ka ical aki. Tapi jisim kaula oge prayogi pangaping anu ngajaga karigejegan lambang Pajajaran. Ku aing sorangan bisa dijaga sia. Hayu urang sasarangan bae uyut Prabu. Jempling sajongjongan ngan tekung sila Surawisesa nyarita. Ade aing milu ka sia, tapi aing henteu hayang deungeun-deungeun nyaho yen aing acan kojor. Pokna bade diestokeun pisan uyut Prabu. Ceuk Prabu Seda. Sebut we aing mah teh Jaya Perkosa wungkul. Dawuh timbalah uyut Prabu. Kula Surawisesa manten ti payunna kaunggul. Ayeuna Jaya Perkosa simpen di ieu kabumen karaton Pajajaran. Singkur netela deui. Kaunggal pangun pribados jeung para jalma nu saestuna teu wantun miyakin ka diri kaula Jaya Perkosa. Lengkah teu gumaya ulung leungeun sajajar hartina geus rea nu leumpang ka hareup ti kusruk lupa kanu silih nungtun sing patali patula cangreunkeun deui pi unggul jalma Sunda nu ngaraos inyakeun deui indung suku nu ngawadah ku kanyaan nu ngawarah ku kahidep sareng asih tinu prilakon nu aya jeung harti alam saantero tikula ka anjeun kama balama
Jaya Perkosa Sampurasun. Kasugi pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala peratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun carioos salajengna sareng diantros silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu deui enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.